Para mitra kaum dangu nu sami ngabandungan dongeng, mangga nyangakeun bae para mitra dongeng pangbebrahmana. Atuh dongeng nuju dihanca ku Mang Jaya judulna Si Gomrang karangan Dede Rukmana. Sabada Mang Jaya namatkeun bagian ka-56, ayeuna Mang Jaya ngahanca bagian ka-57. Mugi-mugi dongeng ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbebrahmana. Mangga dongeng nu judul Si Gomrang sabada Mang Jaya namatkeun bagian ka-56, ayeuna urang teraskeun bagian ka-57 nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepangdangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbebrahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Si Gomrang. Ieu dongeng karangan Dede Rukmana KS, ayeuna teh para wargi nincak bagian ka-57. Para wargi kaum dangu mangga urang teraskeun hanca dongeng kamari. Carios nyambung judulna Si Gomrang para wargi. Si Gomrang boga anak lalaki atuh. Si Bogel boga anak awewe, anakna mah hariji para wargi sadaya. Teu nyahoan ta anakna urusan indung bapana ge kitu. Jadi dasar dongengnya. Duh, damina ge dongeng para wargi. Kumaha ieu geletuk batuna kecebur caina mangga urang teraskeun bae hanca dongeng judulna Si Gomrang karangan Dede Rukmana KS. Teu loba deui pamolah pihak si jantra jeung sakabehna terus maranggulan batu sagede-gede dingkul. Ari maksudna eta batu rek ditinggangkeun ka palebah caricingna Si Gomrang katu Cakradewa. Sanggeus kasebut merenah eta batu nu meunang manggulan teh sok ditunaan di lebah luhureun jalan nu keur disorang ku Si Gomrang samalah teu lila si jantra ngagorowo ka Si Gomrang. Gomrang, sana janji mawane kasebut kuat rasakeun yeuh, tarimakeun ku sia modar sia. Cek si jantra bari terus ngagulutuk-gulutukeun batu ka lebak di arah awak Si Gomrang. Atuh pugu Si Gomrang jeung Cakradewa reuwas, acan ge mikir batu geus datang meh dininggang ka manehna. Luncat euy ka luhur luncat, awas! Ceneng Si Gomrang luncat bareng jeung Cakradewa. Tapi danya kitu kakara ge Si Gomrang nincak lamah gulutuk-gulutuk 5 batu galede ting gulutuk. Gadol sia aduh. Tadi panah ayeuna batu, jelema edan kabege nya. Pika sebeleun pisan jelema teh nya. Si Gomrang ambekeun ku kituna jeleng Si Gomrang luncat pindah tempat pon kitu deui Cakradewa. Rasakeun sia modar ayeuna deuleu. Sia moal bisa labas di tempat deuleu. Kabur modar manten sia katinggang batu. Rasakeun ku tulang beheung sia deuleu. Ceuk si Jandra. Atuh puguh para wargi sadaya mapanas ka Si Gomrang. Sok sia geura keterukeun ilmu pangabisa sia deui Gomrang. Geura ebrehkeun pangabisa temongkeun ka bisa sia deuleu. Para wargi sadaya, Si Gomrang eueuh kasempetan keur mikir. Manehna geus jeung Cakradewa kudu bener-bener narohkeun pati jeung umur. Beuh, tetela euy pihak burumulan banteng karangkeng teh lain jelema nu kudu dihampura. Tapi kudu dikobara ieu dipodaran ditumpeskeun. Ieu mah sabab meuni teu mere pisan dangka ka uing ieu. Kasabelan teh, cek Si Gomrang bari cungcat-cingcat jeung jelung-jeleng sakapeung mancal ka tangkal terus luncat ka handap sabab batu terus ngancam. Cakra, dina poe ieu urang aya bahan paeh euy, paeh teu pugu euy. Sabab urang teu pisan dibere kesempatan euy. Aduh kumaha nya yeuh. Aduh aing mah dasar aya we yeuh. Modar sia. Pek sia rasakeun ku tulang beheung. Kumaha karasana awak mana ditinggang ku puluhan batu. Ceuk dewek sia leuwih hade masrahkeun diri. Batan modar katinggang batu mah. Sok pikir-pikir nah dibikeun lahan jeung imah ku maneh diterbut dina leungeun Ki Jaladri atawa milih Kojor. Jeung deui geura pasrahkeun Nyi Mas Ningsih ka Ki Bogel. Mun teu kitu alamat sia bakal modar teu bubuh deuleu. Ai uing mah moal nyerah kitu wae euy kajaba mun gegedug maneh geus sadar kana kasalahan sorangan. Tong digugu si Jaladri masalah deuleu. Cek Si Gomrang nempas caritaan si Jantra bari terus tetep pindahan tempat. Kang, mun urang terus kieu awal akhir tanaga bakal beak. Eueuh di jalan urang kudu balik ka dieu. Kahanap teangan jalan nu jauh tapi mata kasil.
Begitu ade atuh euy sok gancang ini. Para mitra sadaya atuh si Gomrang jeung Cakradewa baralik deui ka handap pikeun nyingkahan gempuran batu nu dialung-alungkeun ku pihak si Bogel sapara kanca. Si Jantra mireungeun si Gomrang jeung Cakradewa balik deui, bungah sarta tuluy si Jantra nitah ngudag anak buahna malar daraek ngudag si Gomrang jeung si Cakradewa. Udah euy. Si Gomrang jeung nu saurang deui, montong sina bisa leupas tina kepungan euy. Boko nama jeung cangkraman pihak urang. Hayo obrot ku sakabeh. Kade tong tinggalin ti pakarang-pakarang euy. Mun aya naon podaran tuman. Geus teu loba deui catur sakabehna ting serebet. Bari mawa bedog sewang-sewangan. Pokona mah euy beres. Udag si Gomrang euy. Hayo ulang sulasina kabur. Urang cacag euy, urang siksik di kunyit-kunyit, cacag di walang-walang euy. Cek Juminta terus ngudag ka si Gomrang. Aduh, gehel euy awak uing kuat ka disangka bagong euy. Make jeung diudag-udag sagala. Aduh, ayeuna mah geus cukup waktuna pikeun nyahcer anak buah si Bogel. Cakra siapkeun tenaga euy jeung pakarang euy. Pokona mah urang tatan-tatan kudu manehna dilawan ku urang. Ulah kieu urang mah tibalik, urang teh kan babi bagong. Hayo pada ngudag, pada ngobrol. Cek si Gomrang terus ngarandeg. Atuh lah-lahan dirina rek neruskeun, meruhkeun goromolan banteng karangkeng. Siap Kang, kuring mana geus siap pakarang atuh. Sok nepi ka mana lah. Cek Cakradewa geus taki-taki, carincing pageuh kancing, saringset pageuh iket. Malah geus sadia siap bedog rubak. Lila bereyak pihak si Bogel ngabereyak ka hareupeun si Gomrang. Tetela geus segok mah si Gomrang kabeh ge ngarengkong. Ai sia atuh ting ngarengkong kitu euy. Lain keur ngepung bagong sia teh sok atuh geura recah da bagongna, cenah ceuk sia rek disiksik di kunyit-kunyit, dicacak di walang-walang lain. Aduh, meureun disiksik dijieun perkedel. Aduh aing mah menikah cida teuing euy. Anjeun rek nyacag rek dijieun deng-deng. Rajeun wani disayangna. Nu kitu teh euy disebutna teh ilmu sapi. Sapi lamun dihijikeun terus diaburkeun lumpat. Hiji lumpat kabeh. Pokona mah yeuh. Wani hiji wani kabeh. Percuma boga kawani ge ukur nyumput tina tongong batur mah euy. Rajeun boga kawani aya nu numpakan. Dor geura maju kabeh yeuh si Gomrang moal sabaer ku jelema jarangkung gede nu kawanina ukur ngoroyok. Eueuh kabecus sabenerna sorangan-sorangan mah da. Cek si Gomrang. Sabot si Gomrang keur nangtang ana jorelat celeng celegedeg si Jantra geus pancuh hareupeun pihak manehna. Nah sia kalangan teu lawan. Lain recah ku sakabeh. Sok recah ka awak tah panggang sakalian. Gomrang, ulah ngamajar sia luhung ilmu jemar panalar deuleu. Ari sabab poe ieu sia bakal modar. Sok euy, cek si Jantra. Bari serepet si Jantra mesat keun harita iteukna, iteuk nu geus nahun pamere kolot manehna. Cakra, maneh lawan euy cucunguk-cucungukna. Pokona sanggup euy. Sanggup kangkeun kuring nu bakal nyanghareupanana. Usung esang si Bogel mah tenang lah. Mun kitu mah atuh sanggup lah. Tah Jantra, ngan poe ieu euy maneh kudu mapatkeun jampe kojor sia Jantra. Cek si Gomrang bari neuteub seukeut kana panon si Jantra. Si Jantra ngarasakeun serab ku teutepan si Gomrang mengandung sinar pangabaran. Gomrang sia montong ku kubuk nu lain-lain deuleu. Meneh ge sia nu leuwih teu modar. Sok geura buktikeun omongan sia teh. Cek si Jantra terus ngagalar gilir iteukna. Eta euy dina bibir. Dina bibir eta teh ngomong kitu teh teu nyaho dina bujur mah pot-potan sia teh. Aduh. Pot-potan jeung liur hayam Jantra sia. Mura ke hayo. Nah maneh teu kapok rek tu bantrok kakuatan jeung dewe deukeut leuweung alas kobar. Wah, montong loba omong sia setan. Rasakeun yo. Si Jantra langsung nyebrut narajang ka si Gomrang iteukna meninga ngahiuk bang baraan. Tapi tetela si Jantra lain tandingan si Gomrang. Barang iteuknya leber rek ngarah gado si Gomrang terus ngalegot. Awakna atuh ngebari jeung ngaledot awak si Jantra. Nu saterusna keris nu wasih keneh aya dina ceklan leungeun katuh si Gomrang. Sacara teu dihaja geus nyapatkeun leungeun si Jantra nu katuhu. Hampura euy lain dihaja euy. Saberut gilak si Gomrang ngagilak terus ngaledot. Barang jeung keris anu teu kahaja nyamper leungeun si Jantra. Lebas sikuna si Jantra ngaranyug samalah kaget ku nempo leungeun nu leupas. Tina lebas sikuna lila-lila karasa aya nu nyak celakan. Oreng getih tina sikuna si Jantra kakara ngagoak bari awakna ngaderegdeg.
Ai tadi mah da teu karasa siga nama baal keneh. Aduh, tolong, lengan aing lepas. Si Jantra bener-bener ngarasa nyeri. Sakujur awakna samala itik nu jadi andalanana ragrag bareng jeung meceleng ngaleungeun katuhu. Aduh, hampura uing euy lain ngahaja tuh Tra. Eta puguh kagok we, euy tibajan awak uing kababuk itik sia. Wayahna euy ke kusababa. Heueuh. Ge sababa maneh euy lamun naon teh laku langka maneh sorangan teh lain. Nah hayang disapatkeun eta leungeun anu kencana supaya alus akur euy. Supaya simetris cenah lamun katuhu geus disapatkeun aya kanu kenca. Aduh, ulah ampun ya geus nyeri teu kuat. Aduh ampun. Si Jantra meh-mehan ceurik ngararasakeun leungeun katuhu geus nyeri. Mun sok komo ditambah deui ku leungeun kenca. Sakabeh jalma gorombolan banteng karangkeng soak sanggeus nempok ka telengesan si Gomrang. Bari padahal mah teu dihaja. Jantra, lamun awak maneh mung disapatkeun deui eta leungeun anu katuhuna aya nu kenca, kenya ka uing gancang bejakeun dikamanakeun pamajikan uing jeung anak uing. Sok gancang bejakeun atuh mumpung ieu kerisian ya diabuskeun kana weuteung sia deuleu. Aduh, Gomrang, sakuring anu memang kungsi milu. Kalembur gintung teh nya tapikeun mawa ningsih ditahan. Pamajikan maneh mah eueuh ka dieu da. Nu mawa deui mah Gomrang aya nu mawa deui lain kuring. Cek si Jantra pegat-pegat ku sabab benahan ka nyeri. Jeung ngarasa sieun ongkoh ku si Gomrang. Jadi bener maneh teu ngomong teu ngabohong. Bener nyan bener. Aduh, kunaon ngabohong atuh kuring mah? Tara ngabohong ka kapeungan. Aduh. Nya geus eueuh kekuatan pikeun ngabohong. Aduh, ampun. Aduh nyeri aduh. Kedebut para mitra sadaya pikeun kasakitu kalina, si Jantra geus teu kuat nangtung nu saterusna si Jantra. Nyaeta ti gorombolan banteng karangkeng palastra ku sabetan keris si Gomrang sacara teu dihaja. Mireungeun si Jantra geus ngemasing pati mulih ka jati mulang ka asa. Si Gorok katut sakabehna soak terus unur-unuran. Samalah tuluy kabur ti eta tempat ngan jelas kalaburna teh teu nuju ka tempat si Bogel tapi bang blas kalebakeun. Si Gomrang jeung Cakradewa tilih-silih reret itu ieu terus nempokeun pihak anak buah si Bogel kalabur. Di barung kurenghapna napas pok ka Cakradewa kedal tumanya ka si Gomrang. Ngaso. Para wargi kaum dang mireungeun si Jantra geus ngemasing pati, si Gorok katut sakabehna soak. Tuluy unur-unuran samalah tuluy kabur ti eta tempat. Ngan jelas kalaburna teu nuju ka tempat si Bogel tapi bang blas kalebakeun. Si Gomrang jeung Cakradewa silih reret itu ieu terus nempokeun pihak anak buah si Bogel kalabur. Di barung kurenghapna napas pok Cakradewa kedal tumanya ka si Gomrang. Kumaha geus kieu natuluykeun ka luhur Kang? Pikeun meruhkeun si Bogel, pangrasa geus eueuh deui ieu saja jaba si Bogel teh tuh. Nu urang tuluykeun we kagok euy. Kagok capek jeung kagok ribut we urang mah euy kumang kewe lah pokona mah. Hirupnya naon teh nuhun atuh paeh rampes kitu lah. Sabab geuning pamajikan uing teh tela eueuh euy di tempat ieu ge. Ayeuna mah urang teh meruhkeun si Bogel we heula nyaan lah. Geus meruhkeun si Bogel ka kara urang neangan pamajikan uing gitu. Geus gilig kitu tuluy si Gomrang kalayan Cakradewa ngajugjug ka luhur pasir karangkeng, tempat nganjerekna gorombolan banteng karangkeng. Sedengkeun si Bogel nu dibaturan ku saurang deui nyaeta sesa tina kalabur tadi, temong si Bogel keur husu mantengkeun batin ka guruna Mbah Gantarang, pangeus si alas guha karang. Tetela batin si Bogel kontak jeung Mbah Gantarang malah mah kadenge Mbah Gantarang dina hate si Bogel nyarita kieu. Bogel, jadi poe ieu ka tempat Andika geus datang si Gomrangnya? Bener mah si Gomrang geus datang. Pra geus lawan heula atuh ku sia. Mangke kula anu bakal nyampurnakeun jiwa si Gomrang di mana maneh geus teu kuat kitu. Cek Mbah Gantarang nu kadenge dina batin si Bogel teh kitu. Geus kitu mah para mitra si Bogel gentak cengkat terus ngareret ka anak buahna nu keur hideng nungguan. Kumaha wijana cenah euy barudak teh euy ojeg. Keteuing atuh ari sawa kuring mah pana titah nungguan ieu dunungan di dieu. Ayo euy. Ieu euy. Bisi anak buah dewek loba nu binasa ku si Gomrang. Sabab beda kana hatena euy beda karasana euy beda ting kerenjetna euy.
Geus kitu masih bogel kalayan dituturkeun ku si ojeng tuluy kala luar di tempat eta ngajugjug ka saluareuna. Kakara ge meunang 5 lengkah na ari jorelat celeng-celeng 2 tangtungan awak geus pancu hareupeun si bogel. Si bogel paramitra harita teh reuwas gentak manehna mundur salengkah geus ngajudi yen sakabeh anak buahna pasti geus jadi korban pangawasana si Gomrang. Matak si Gomrang bisa asup ka eta tempat oge. Ku kituna tembong beungeut si bogel geunut lir beusi atah beuleum. Sorot panon ngagebur hurung untuk kekerot tanda nyidem amarah nurohaka. Samala tembong awakna jangkung gede turus simbar dada teh ngagidir ngageter. Bari ngagilirkeun gerbang sakti mustika raja. Haok si bogel nyentak di barungku sorot panon ngandung sima pangabaran. Malah kadenge sorana ge ngagerem handaluan lir ngagaremna sora macan keur lapar. Gomrang, lukutan tahun kau tahu pokona mah widak winu dewek poye bisa ditepung jeung Andika tapi mangke heula euy. Tepung antara Andika jeung dewek lain ngandung harti tepung jeung dulur. Tapi tepung ngarupakeun hiji musuh satru kabuyutan. Aya hadena awak Andika datang ka tempat samala pikeun dewek leuwih puguh sabab asa diberi dahareun deuleu. Gitu. Malah poye kene Andika geura papatkeun jampe modar pikeun pindah tempat ke alam kalangengan. Kitu ceuk si bogel anu tetep mika giruk kajiwa si Gomrang can wani nyarita tapi dirina musedkeun alam pikiran pikeun ngadu jiwa jeung si bogel anak Ki Jaladri nu masih kene adi sabu indung. Tetep seukeut panon si Gomrang harita teh paramitra ka si bogel antukna 2 sumber kakuatan nu kaluar tina sorot panon si Gomrang jeung si bogel bantrok itu ieu pada ngerahkeun kakuatan batin. Tetela dina seuseuhanana. Si bogel elmuna masih aya dina sahanapeun elmu si Gomrang. Atuh para mitra, sawaktu bantrok kakuatan panon si bogel terus ngalius, serab jeung ateu bantrok tuluy-tuluyan teh karasana. Sanggis situ haok si bogel nyarita. Gomrang, geura buktikeun saha nu leuwih unggul batan sia jeung dewek. Nah dewek. Dah ku ayeuna kitu leuwih deui, leuwih hade. Jalan iwa eueuh deui jalan pika urang kudu tarung anggeus-anggeusan. Dewek moal waka ngagunakeun gobang, bisi Andika kabul manten kojor. Tah ku ieu heula yeuh. Ku 2 peureup dewek nu geus meunang ngalatih 5 tahun di lana. Dor geura maju tatan-tatan deuleu. Cek si bogel sayaga diri. Sedang si Gomrang memeh ngayonan kahayang si bogel teh. Si Gomrang nyarita heula. Ayuh bogel. Ari kahayang uing we dah geus we atuh nu geus mah kitu. Geus we nu geus mah geus atuh temah manehnya. Hayang ima jeung lahan perak wae jeung uing marido asal maneh kudu kumaha carana minta ka uing. Da maneh teh digoreng-goreng teh anak ti inung uing. Heueuy urang teh dulur sainung. Jadi meureun uing teh ka maneh teh adi kitu. Heueuh uing teh si lanceuk maneh adi uing. Keun perkara bapa uing maot mah bapa maneh. Da uing rumah sageus mateni bapa maneh. Tapi da teu dihaja hate uing mah nyaan bersih euy bogel hayang akur jeung dulur teh hayang ngariung jeung anak pamajikan. Meureun maneh ge sarua lain cek si Gomrang can waka ngalaksanakeun kahayang harita teh kahayang si bogel tapi lain matak bungah keur si bogel sabalikna ibarat nu nyapirakeun akeun. Caritaan si Gomrang teh setan si Gomrang pikeun dewek heulaanan kudu daek di aku dulur ku sia. Batan dewek jadi dulur leuwih hade modar. Atau mun teu kitu heug urang duduluran tapi aya syarat umumna. Nyaeta kahiji lahan jeung imah nu kiwari ku Andika dicekel pasrahkeun ka kula. Kadua pamajikan maneh kudu disebakeun ka kula. Eta syarat nu teu bisa diganggu gugat. Ku diri Andika kajaba di antara urang kudu aya ngajolor salah saurang aja binasa pokona mah kudu aya ngajolor pae. Kitu ceuk si bogel tetep dina pamadegan. Nya aduh. Nyaan bener hati Andika mah euy teu asalah batan batu euy. Alah batan batu cadas cik atuh pikir ye Andika teh geus geura tapakuran diri sorangan ti kiwari kotek tak awak sorangan.
geralanya pa naon ayo dina diri maneh eueuh ke pokona mah kiceup nu kapiceun eueuh lengkah nu kaliwat gular gilerna panontan pamake oli geura talung ti ku diri ku kiwari nah syah ayo saha nu salah euy nah salah ti bapak Pak Wing atawa salah ti bapak pamaneh cek si Gomrang harita teh nyarita ka si Boge tapi ngaso heula para wargi ngaso heula ngaso. Para wargi kaum dangu harita para wargi si Gomrang kalayan leuleuy manehna nyaritaan lantaran manehna jeung si Boge teh dulur tapi ningali kayan kitu mah anu tetep teug-dreug deh iwati si Boge neug-dreug dulu nyarita dewek teh nyaho kana urusan itu jeung ieu Gomrang nu penting sia datang ka ieu tempat kayalian rek nangtukeun sikap jeung nangtukeun poe pimodareun ku kituna montong teuing loba carita loba dakwah lor geura ketrukeun sakabeh aji ka dijayaan sia deuleu geura temongkeun pangabisa sia geura ketrukeun wawasen sia cek si Boge anu keukeuh milih ijen tibatan daek ngaku dulur ka si Gomrang nyatu ari keukeuh teuing mah maneh geus teu bisa diajak ngobrol nyata ya halanganana euy daor atuh salah si Gomrang ge da moal ngejat sanajan nepi ka ajal ge deuleu moal mundur sesiku moal ngejat satunyang beas ya akhirna masih Gomrang nyidakeun harita teh tekadna kajeun nurut kana tibatan nurut kana kahayan si Boge. Saterusna dua jalma dua jawara nu masing-masing geus pada pangalamanana lega dina widang kadugalan poe eta rek nangtukeun kahirupanana nah saha nu baris unggul saha anu baris kasoran. Gomrang datan-datan siapikeun ngabendung jurus anu mungaran ti dewek ciat si Bogel geus ngawangun tata gerak nyata ulin silatna bau euy gel kuing mah moal daek mundur cek dewek moal mundur sesiku moal ngejat satunyang beas deuleu cek si Gomrang akhirna mah hangreutna ge para mitra kudu ngadu jiwa jeung si Bogel manehna sadar yen eta pagawean teh kudu dipigawe lantaran lamun manehna cicingeun geus pasti manehanana diserang ku si Bogel sedang serangan si Bogel teh atuh lain serangan anu enteng. Harita keneh para mitra belesat jiwa si Bogel narajang ka si Gomrang dina jurus munggaran. Atuh sabrut pereup si Bogel anu ngabangbara ngadius dina kacepatan luar biasa. Hese dituturkeun ku mata. Memang para mitra harita ge memang takis-takis ditakis celeng juralit pros samran pereup si Bogel ngan ukur ngahanca tempat nu kosong. Corelat sabrut si Bogel ngarobah jurusna nyaeta make jurus ciptaan dirina nu disebut jurus nembrag jagat. Tapi tetela jurus nembrag jagat teh hasil ciptaan si Bogel teh estu kanas di tengah sabab dibendung ku jurus si Gomrang. Dina jurus jagat rebah pamustungan nama dua jurus teh masing-masing ngidem kakuatan tenaga batin. Geus teu bisa disingkahan deui, geus teu bisa dicegah deui. Bantrok dina kacepatan luar biasa. Keduk des. Dua pereup diaradu itu ieu estuning kuat lamun si Boge jurusna nembrag sedengkeun si Gomrang jurusna nadah. Daligdeug duanana pada ngadalig deug. Aduh hebat oge euy nyaan. Aya kamajuan euy gel ilaing euy. Anyakal we dipake kana jalan salah. Aduh aing mah boga ilmu alus padahal mah heug dipake kana jalan bener tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Ayeuna mah kumaha atuh? Kaning sia. Paduli teuing geuleuh aing mah. Setan sia. Nu penting sia kudu kojor ku leungeun aing. Coba ieu jaga gempuran ti aing ge. Leuwih hebat leuh. Corelat celeng sabrut ayeuna mah si Boge narajang. Ku ilmu silat anu nanian munding edan ngaranna para mitra. Tapi deui si Gomrang estuning tapis dina ngabendung gempuran lawan. Kajadian saterusna sarua jeung tadi gempuran si Bogel kapaksa bantrok deui jeung gempuran si Gomrang. Keduk des. Opat teruntuyan jurus si Gomrang tetep harita teh beunang digagalkeun ku si buru si Bogel beunang digagalkeun ku si Gomrang. Jaregjeg duanana ngajaregjeg. Cakra dewa nu ngabandungan jalana tarung hatena dugdeg
sok sieun si Gomrang beber bobor karahayuan. Hapunten para mitra, ieu lepat mata. Dina tulisanna ge bobor karahayuan, Mang Jaya nu lepat. Hapunten hatur mangga urang teraskeun. Muga-muga we salira Kang Gomrang sing aya dina kaunggulan. Ari sabab itikadna hade jeung deketang didoakeun we ku kurinya. Ceuk Cakradewa bari neuteup lumangsung netaru. Kusabab para mitra sadaya si Gomrang tetep kuat jeung tagen. Nya akhirna si Gogel metakeun hiji aji banyu sagara. Jorelat cileng rakatak si Boge luncat ngajauhan si Gomrang. Nyata pikeun matak ilmu disebut banyu sagara. Si Gomrang ge harita teh dina kiwari kudu manang ngagunakeun ilmu. Manehna para wargi sadaya atuh puguh we si Gomrang ngagunakeun ilmu. Bari keur ngimbangan si Boge anu geus tetela hayang maehan maneh. Padahal para mitra sadaya atuh puguh we kumaha akibatna eta ilmu nu dibantrok. Cileng rakatak si Gomrang ge sarua matak ilmu nya itu disebut banyu sewu. Ilmu banyu sagara lir ibarat cai saat rek ngaremkeun mangsana, sedengkeun ilmu banyu sewu ibarat rek ngeleb ka anu jadi musuhna. Teu kungsi lila satu tas di antara si Boge jeung si Gomrang geus pada-pada ngaluarkeun ilmuna. Kayan di sakuliah eta tempat ngadadak jadi tiiseun hawa tiis nu kaluar ti masing-masing jirim terus mangaruhan ka masing-masing musuhna. Harita si Boge terus naker tanaga batin. Atuh para mitra sadengkeun si Gomrang mah sarua dina kayan kitu kusabab itu ieu ge tetep pada kuat pamustunganna si Gomrang ngarobah jurusna nyaeta ku matak aji tapak geni sakti tangtungan si Gomrang robah dua dampaleungna ibarat anu ngigel bae. Para wargi kaum dangu tekung si lila satu tas di antara si Boge jeung si Gomrang geus pada ngaluarkeun ilmuna. Kayan sakuliah eta tempat ngadadak jadi tiit. Hawa tiis nu kaluar ti masing-masing jirim terus mangaruhan ka masing-masing musuh. Si Boge terus naker tanaga batin. Sedengkeun si Gomrang mah terus sarua deui dina saterusna mah kitu. Kusabab itu ieu ge tetep pada kuat dina pamustunganna si Gomrang ngarobah jurus nyaeta nu matak ilmu aji tapak geni sakti tangtungan si Gomrang robah dua leungeunna lir ibarat anu ngigel. Tapak geni sakti kiat harita si Gomrang nyorobok bari ngerahkeun sabagian tanaga jero. Antuk namah teu lila sered sineredan ngadupan tanaga. Banting pinantingan duanana sarua pada kuatna. Duanana sarua pada hebatna silih sered sineredan. Duanana kuat, duanana sarua luhur ilmuna lir muning rarakitan lir kuda papasangan. Sered sineredan banting binantingan. Awak si Bogel harita temong geus jibreg ku kesang tiis anu memang kesang kesang panas kesang tiis campur ngajadi hiji gitu. Kesang panas kesang tiis para wargi teh kesang panasnya tuh jaja ieu papanasan ngaluarkeun kesang gitu. Wargi sadaya mangga urang teraskeun hanca dong. Para wargi kaum dangu memang para wargi sadaya tetela beuki dieu beuki lila tembong si Bogel beuki kasedek. Sabab tanaga batin beda salapis jeung tanaga batin si Gomrang. Akibatna memang rohaka awak si Boge anu tadina ngaluarkeun hawa tiis kiwari eta hawa terus robah jadi malik hawa panas. Nu jadi pongkonan digunakeun ku jurus tapak geni sakti si Gomrang atuh puguh we kajadian lir ibarat cai tiis ngagolak lambat laun jadi pamepet. Waktosna seep.